Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulenjeng enjing para wargi sadaya. Alhamdulillah dina enjing ieu urang sadaya bakal ngarayakeun kagiatan dina raragam mieling poe kemerdekaan RI nu ke-78 nu bakal diisi ku kegiatan hiburan nyaeta perlombaan. Satu acan dimulai, Abi Azkia sareng Naila salaku mandu acara bade ngajelaskeun heula susunan acara anu bakal dilakonan dina kegiatan enjing ieu. Nu kahiji bubuka, nu kadua lomba-lomba, nu katilu pengumuman, nu kaopat hadiah, nu terakhir panutup. Sanaos tengah kolong karena waktos hayu orang buka ieu kegiatan kumaos bismillah babarengan supaya ieu acara dipaparin kalancaran tur kabarokahan. Langsung baik karena perlombaan kahiji nyaeta lomba balap karung. Langsung baik ka peserta lomba balap karung mangga ke tempat anu tos disiapkeun ku panitia. Acara lomba balap karung parantos beres, langsung ka lomba nu kadua nyaeta lomba balap kaleci nu bakal nguji kasabaran tur kaseimbangan. Mangga langsung ke peserta lomba balap kaleci ngiring arahan panitia. Acara lomba katilu nyaeta lomba estafet cai. Teras baik ka para tim anu langsung bersiap ngiring arahan ti panitia lomba. Acara lomba anu terakhir nyaeta lomba tinju cai. Siap-siap ajuk barase lomba tinju cai mah. Yuk ka para peserta langsung iring kana arahan ti panitia. Wilujeng para peserta anu kenging lomba, alhamdulillah acara ti kawit dugi ka akhir parantos rengse. Hayu urang tutup ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Sakitu bae hadirin kegiatan hiburan din acara mieling poe kemerdekaan RI nu ke-78. Mudah-mudahan ieu perlombaan janten pamicu semangat urang sadaya kangge berkarya pikeun bangsa. Arurang salaku MC pamit hatur nuhun tina sadaya antusias sareng partisipasi para hadirin sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Acara balap karung arurang salaku MC